Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda anu bagian ke-14 dina seri Budak Piningit Genep. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos pidangan dongeng Sunda anu ka-14 dina seri Budak Piningit Genep ieu ku Mang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Ngadenge sora anu handaruan juragan dari curing hak. Ngadenge sora Raja Siluman eta geus deukeut ka imah manehna. Terus atuh manehna oge beunta bari cengkat. Teu silila Mang juragan dari langsung ngoel ka pamajikanana. Anu teu silila pamajikanana ge cengkat bari muka panonna. Terus waduanana pa pelong-pelong bari sareuri leutik. Bangun anu bunga. Selebung aya hasut andro pisan diharukunana juragan dari jeung pamajikanana lila kalilaan eta nyipisan terus nyipisan tepung sila beregedeg aya nu ngajegedeg teu hideung jangkung ku adal sirahna make mahkota tebutna gondrong bari jang awakna make jubah tepung sila mah ngagah-gah seuri. Ari juragan dari ningali kaayaan kawas kitu teh manehna lainna soak jeung sieun, malahan manehna paplong-plong jeung pamajikanana bari jeung siga nu bararungah. Manehna teu kungsila dok cedok duanana nyararembah siga anu papanggih jeung raja atawa jeung dununganana. Wilujeng sumping Gusti nyangakeun sama pangabaktos di abdi duaan mananawi ku abdi parantos diantos sim abdi parantos nyiapkeun tumbal kanggo salira pamugi katampi ya tumbal di sim kuring duaan kitu ucapna juragan dari bari terusnya manehna teu eureun cecedokan sembah-sumbah sungkem bari ngacung-ngacungkeun leungeun ing hareup ka eta Raja Siluman. Aparima dari kaparima kukaula sok walau bantuin acara mana ayeuna tumbal ke kaula teh dari geura-geura tunjukkeun dari mana geus dicirian can dari tenan we atuh Gusti kusim kuring oge parantos disayagikeun malahan mah parantos dicirian Gusti mangga geura camak tuh di kamar anu luhur tubalna ku abdi dicirian ku cincin emas dina jarina mangga geura camak atuh Gusti. Juragan dari nemalan ka eta Raja Siluman
balik ke we manehna teu eureun nyembah sungkem ka eta Raja Siluman. Atuh ngadenge jawaban juragan dari kawas kitu, Raja Siluman eta kawilang atohna terus manehna ngagak-gak seuri bari tekung silila les manehna ngaleungit ninggalkeun hazeup ipis anu aya di hareupeun juragan dari. Sanggeus Raja Siluman eta suwung ngaleungit, atuh juragan dari ge mencerong neuteup ka pamajikanana bari seuri manehna ngarasa atoh jeung bungah meureun yen manehna bakal nyambung deui kakayaanana, bakal nambahan deui kakayaanana. Manehna teu ngadenge deui sora Raja Siluman eta nu kadengengan saukur kelebugna angin jeung sora uncuing anjing sing kilewung oge sora gagak. Teu nyangka Bu, babahari geuningannya tumbal nu ayeuna mah asa gampang pisan. Hahaha, benernya kudu neangan teh nu kawas kieu tumbal teh Bu. Bener bapana, asa ku gampangnya geuningan tumbal nu ayeuna mah henteu kawas anu ti heula. Mending ngarasa untung kuring oge, soalna nu ayeuna mah ngan saukur maraban sakali geuning. Mudah-mudahan we atuh bulan isukan oge urang manggihan anu gampang. Kitu tembalna pamajikan juragan dari. Barang juragan dari erek ngomong deui ke pamajikanana, tekung silila riyeg imahna ngariyeg bari slebung bijil deui haseup anu kandel belegedeg-deg hareupeun juragan dari. Aya deui Raja Siluman nangtung bari panonna moncorong beureum bari siga anu ambek terus manehna ngagerem ngagegero ka juragan dari. Dari sing wae lain dari ulah coba-coba ngamainkeun ka kaula hayang dihakam ku kaula dari mana geuningan eueuh tumbal keur kaula teh dari di luhur di kamar sia ngomongkeun aya kembal keur kaula hanya tanganana eueuh geuning dari. Kitu ceuk eta Raja Siluman. Kaciri pisan Raja Siluman eta teh anu bener-bener ambek ka juragan dari. Atuh juragan dari ngadenge Raja Siluman ngambek jeung kitu kaayanana manehna ngadadak kacida reuasna. Terus we manehna ngomong deui ka eta Raja Siluman. Ampun Gusti, teu wararampun teuing atuh sim abdi ngamaenkeun ka Gusti. Beneran Gusti, sim abdi parentosnya yagikeun tumbal di kamar luhur. Manehna teh dicirian ku ali emas dina ramona. Paralun ampun, teu wararampun teuing atuh sim kuring mempermainkeun ka salila Gusti. Beneran piraku atuh Gusti, siga anu nembean wae sim abdi masihan tumbal teh. Teu salah sia teh bari ngewe tumbal teh bener di mana jeung saha atuh sia teh bari. Nah bener tumbal eta usia geus dicilian ku ali emas dina lamona. Sok sia teh nyarita ka kaula. Raja Siluman panonna kacida beureumna barjeng mencrong ka juragan dari. Soalna ningali juragan dari siga anu bener upap eueup nemalan ka eta pertanyaan Raja Siluman. Raja Siluman ge sigana surti atuh da panyangka manehna mah meureun juragan dari teh ngan ukur ngamaenkeun hungkul ka manehna. Soalna anu kaciri ku Raja Siluman eta, ciri anu dimaksud ku juragan dari teh aya dina leungeunna pamajikan juragan dari. Ari juragan dari mah teu apaleun yen emas ali emas anu dibikeun ka si bongkeng teh geus dialungkeun deui ka kamarna
bahkan ayeuna mah dipake ku pamajikanana. Kitu deui jeung pamajikan Juragan Dari manehna teu nyadar yen manehna teh geus make ali anu geus diritualan teh aku salakina, yen eta mah ali teh eukeur ciri supaya si Raja Siluman teu hese neangan kana eta tumbal. Laras Gusti, abdi mah bener, paraun ampun teuing teu wararantun teuing atuh sim kuring ngamaenkeun ka salira Gusti. Laras pisan tumbal eta teh aya di kamar luhur. Laras pisan tumbal eta teh ku abdi parantos dicirian ku ali emas anu diangge dina ramona. Pamugi atuh ku salira Gusti dipilari deui ka luhur. Da piraku atuh abdi wantun istilahna ngamaenkeun ka salira Gusti. Kitu ceuk Juragan Dari ngajelaskeun deui ngayakinkeun ka eta Raja Siluman, ngajelaskeun yen manehna bener-bener geus nyirian eta tumbal ku ali emas di anu dipake dina ramona. Tapi ari Raja Siluman teh teu percaya kitu wae, soalna manehna mah bener-bener geus ningali yen ciri ali emas teh geus aya di gigireun Juragan Dari. Sing sanajan pamajikanana Juragan Dari mah teu nyadareun nya kitu deui Juragan Darina. Magening sia betsigang kainjang caya bari aing teh geus hafal ciri anu usia dimaksud teh aya di gigireun sia bari. Sia teh geus yakin ewek mikeun pamajikan sia ka aing. Ari sia mah bot nuduh-nuduh atuh tumbal aya di kamar luhur Dari. Sia ulah wani-wani ngamaenkeun ka aing. Kitu ceuk Raja Siluman eta bari manehna anu kacida ambekeunana ka Juragan Dari atuh panonna bener-bener hurung peureum. Lamun mah heug beurang meureun ka ciri meureun kumaha molototna eta makhluk, bari terus leungeunna manehna ngaragamang siga anu rek ngarawuh ka pamajikanana Juragan Dari. Henteu Gusti, kuring mah henteu ngamaenkeun ka Gusti. Teu wararantun teuing Gusti. Laras pisan tu kuning tumbal eta teh ku abdi parantos dicirian ku ali emas. Tapi nah geuning Gusti bet nyebatkeun tumbal anu dicirian teh aya di gigireun kuring. Nah emang saha Gusti? Dan geus puguh tumbalna ge aya nujuk di kamar anu luhur. Sia masih keneh wani ka aing ngeuleung Dari. Deuleur Gusia emang teu kabeuleur eta di gigireun sia pamajikan sia make ciri anu geus kumaneh dimaksud. Tingali eta pamajikan sia teh geus make ali anu geus diritualan ku sia Dari. Kitu ceuk Raja Siluman eta bari manehna kokoh mencrong ka pamajikanana Juragan Dari. Atuh Juragan Dari ngadenge omongan Raja Siluman kitu teh manehna langsung mencrong ka pamajikanana, bari red kana leungeunna kana jarina kebeg. Juragan Dari ngadadak reuas, manehna langsung ngomong ka pamajikanana, "Balah ku teu kieu halah ibu. Geuningan heueuh eta geuningan emas teh deuk dipake ku si ibu ari teh. Nah, ibu eta teh lain dikasih bongkengkeun. Nah, geuningan deuk dipake ku si ibu atuh. Buru-buru waan sia. Nah, bet aya dina lamor si ibu geuningan." Naon bapana? Piraku ieu. Da ieu mah atuh ibu teh nang nimu dina pendipan. Lainna ieu teh bapa anu nyumputkeun erek salingkuh ti kuring. Piraku ieu pan geus puguh tadi ge ku si bapa teh dipasihkeun ka si bongkeng. Nah, bet aya di kuring atuh. Kumaha teuing atuh ieu kuring mah dacan hayang pae. ningali Juragan Dari jeung pamajikanana kalah kutreng atuh Raja Jin eta teh beuki ngambek
maneh langsung nyarita deui ka Juragan Dari bari anu bener-bener ambek kena saencana Raja Siluman eta ngarawu ka eta pamajikan Juragan Dari. Terus atuh Juragan Dari ge nyarita deui ka eta Raja Siluman. Ampun Gusti, kayak atuh sakedap Gusti, ampun. Sim abdi nyuwunkeun ampun ka salira Gusti. Manawi sakedap maantosan, panginten aya kalepatan dina masihkeun tanda kanggo tumbal eta. Cobi we atuh ayeuna mah pilari deui ka luhur. Da soalna tumbal eta teh sanes ngan ukur ditandaan ku cincin emas. Ieu mah panginten aya kalepatan di janten istri abdi. Cobi we atuh pilari deui ka luhur. Awas ya bobogoh deui kain. Habis yang ngomong tumbalan geus dicirian ku ali emas. Ayeuna we ngomong deui dicirian kunaon sia Dari. Awas ku aing merek dipeang ka luhur. Tapi lamun misalkan wayah siang ku aing pamajikan siap dihantam. Awas ya Dari. Pamugiri hapunten Gusti, laras ieu mah kalepatan janten istri abdi. Pamugi atuh Gusti, kersa milari deui ka luhur. Eta tumbal teh salainna ku abdi ditandaan ku cincin emas. Eta tumbal oge ku abdi ditandaan ku lauk emas anu tos dituangna. Pamugi atuh dipilari deui ka luhur. Da sapertos biasa oge panginten Gusti totos tiasa ngabentenkeun katumbal anu tos ditandaan ku lauk emas anu tos diritualan ku disim abdi Gusti. Hapunten abdi Gusti, hapunten pisan. Gitu tembal Juragan Dari bari terus maena acong-acongan malahan sempet ka sujud-sujud jeung pamajikanana ka eta Raja Jin. Atuh sanggeus ngadenge omongan di Juragan Dari kitu mah Raja Jin eta teh Raja Siluman eta mereka sempetan meureun pada geus biasa da geus lain satahun 2 tahun meureun Juragan Dari ngabdi ka manehna teh. Terus we atuh Raja Siluman eta ge lila-kalilaan ngiles deui anu ayangan saukur haseup ipis. Sanggeus katingali atuh Raja Siluman eta eueuh, terus we Juragan Dari ge ngomong ka pamajikanana, mahena setengah ti ambek ka pamajikanana, malahan ditah ngalaan kana eta ali anu dipake ku pamajikanana. Ngan aneh, ali anu dipake ku pamajikan Juragan Dari teh henteu bisa dibuka. Ali eta jika bener-bener rapet karena eta ramo pemajikan Juragan Dari, malahan mah dibebetot ku Juragan Dari ge kumanehna anu niat rek dipangmukakeun ngan keukeuh we ali eta teh nempel kana ramona, seolah-olah eta ali jeung ramona teh geus ngahiji teu bisa dipisahkeun deui. Kumaha atuh Bapa ieu geuningan ali teh bet aya di ibu jabaring teu tiasa dibuka. Kumaha atuh Bapa lamun ibu ieu dicopot dihakan ku eta Raja Siluman. Tulungan atuh Bapa kumaha? Hudanaha atuh teu guna gawe ibu. Geus puguh eta teh ali ritual, ali anu keur tumbal kala dipapake. Manage ai kasalaki teh ulah osok curigaan. Heug sing api siga anu teu boga we emas. Manggih ali sagede kitu ge dipapake meuni gulaci pisan. Kitu jeung Juragan Dari ngambek ka pamajikanana bari keukeuh we manehna ngagugusur memetot ali anu aya dina ramo pamajikanana. Terus atuh kedah kumaha ayeuna Bapa? Da ibu teh can siap atuh ari kudu dibawa ka alam siluman mah. Kedah kumaha atuh ayeuna ibu Bapa? Heuh keun bae we lah ari hese mah geus cekelan wae mah pake. Keun bae da geuning Raja Siluman oge mereka sempetan ka kuring. Keun bae da nandahanna ge laingan saukur ku ali emas. Pan urang ge tadi teh sameme mere
maraban kasih bongkeng teh ngayakeun ritual heula kana lauk emas. Sugan we atuh ayeuna mah bener-bener dihakan tas si bongkeng teh di luhur teh. Ini asa ribet pisannya ieu budak teh ieu. Bener ayeuna mah ngarasa gampang kana tumbal teh si goreng malah leuwih parah geuningan. Ini asa ribet kieu. Itu cek Juragan Dari bari kukurut terus manehna ngupahan ka pamajikanana. Da manehna ge sabenerna embung atuh ari kalengitan ku pamajikanana mah. Dan geus puguh manehna ge ti heula boga anak dua ge beak ditumbalkeun anu nyesa ngan saukur pamajikanana. Barang Juragan Dari beres nyarita aya rieg bledug. Jiga aya anu ngabledug kana tembok imah. Tekung silo seor angin beuki ngagedean. Bledug langsung saja siluman eta nyapak aya di hareupeunna Juragan Dari jeung pamajikanana. Bari panon beureum muncereng bangun anu kacida amekeunana. Terus Raja Siluman eta nyarita deui ka Juragan Dari. Bari ayeuna sia waktuna ku aing dihakam. Ku aing sia jeung pamajikan sia dibawa ka alam siluman. Sia geus coba-coba wani-wani ngagawean ka aing. Sia ayeuna mah geus deui ampun ke sia Dari. Kitu omongna Raja Siluman ka Juragan Dari. Atuh Juragan Dari teh kacida reuasna beungeutna haropak terus manehna sungkem sumuju deui jeung pamajikanana bari manehna nyarita. Ampun Gusti, aduh hapunten pisan. Naon deui kalepatan kuring teh atuh Gusti. Geus jelas apan kuring teh masihan tumbal di luhur di kamar anu luhur Gusti. Eta tumbal teh parantos nuang kana lauk emas anu ku abdi parantos diritualan. Ari sia beuteul nyadar Dari. Sakabeh tanda anu ku sia dituduhkeun aya di sia jeung di pamajikan sia Dari. Anu ku sia disebutkeun lauk emas anu beunang ritualan teh dihagan ku tumbal. Nyaeta sia doangkan lauk ritual eta Dari. Ayeuna mah geus sia teu loba bisa teh ngelak Dari. Geus eueuh ampun keur sia Dari. Soalna ali anu dina emas menang ritualan aya ku pamajikan sia. Lauk emas ritual oge dihagan ku sia Dari. Wayahna ayeuna mah sia daek tu daek ku aing rek dibawa ka alam siluman Dari. Moal aya nu bisa nulungan ka sia Dari. Sok sia Dari coba-coba ngamainkeun ka aing Dari. Raja Siluman eta bener-bener kacida amekeunana atuh ka Juragan Dari jeung ka pamajikanana. Terus manehna ngagerem ngadeuketan ka pamajikan Juragan Dari jeung ka Juragan Darihna. Tekung silila leungeun anu kencan newa ka pamajikan Juragan Dari. Atuh nu katuhuna oge nawak kana awakna Juragan Dari. Ari Juragan Dari pas ditewak kitu jeung pamajikanana atuh pating koceak duanana. Soalna salian manehna ngarasa eungap manehna ge ngarasa panasna. Sing horeng laja leungeun Raja Siluman eta teh ngakibatkeun bener-bener panas anu kacida. Juragan Dari jeung pamajikanana ngarasa dipeuleum ku seuneu anu sakitu panasna. Koceak atuh duanana pating koceak. Ampun Gusti, ampun. Panas Pamugi sim kuring dipingsian pangampunan Gusti. Bapak atuh Panas. Ibu hampura Bapak Ibu. Tulungan
Bapak Ibu panas. Ampun Gusti, ampun. Kitu pati jararitna Juragan Darih jeung pamajikanana anu ngarasakeun panas anu kacida ku sabarehna dirawu ku eta Raja Siluman. Barang Juragan Darih jeung pamajikanana pating korowok ngarasa kapanasan jeung ngarasa sieun kanu karasa kasosoakan kacaturkeun atuh si bongkeng anu aya di luhureun tangkal nangka manehna ngarasa jeung kacida ruasna ngadenge pating gorobokna Juragan Darih jeung pamajikanana di jero eta imah. Astagfirullahaladzim, alas ya eta surah Juragan Darih euy jeung pamajikanana sing koceak kunaonnya. Alas ya ku uing kitu tulungan bisa nulungan kitu uing. Aduh ari ngadenge kieu mah euy uing ngarasa watir euy ka si Juragan Darih. Tapi da kumaha atuh da nulungan teh uing teh bisa nulungan. Tapi ari inget kana hadasna lah uing teh ngarasa puas oge. Lah sia eta meuni watir kitu euy. Sing karocea kitu minta tulung. Eta meureunya anu disebutkeun tamiang melit kabitis teh. Alas ya kudu kumaha uingnya. Kitu garantosna si bongkeng bari teu eureun dina hatena mah terus maena babacaan macakeun ayat-ayat Allah, langsung dikir ka Allah maena ge da ngarasa sieun dina hate leutikna mah ngan meureun kakuatan anu aya di dirina anu mawa dirina anu mawa pangaruh kuat makana manehna ludeung. Malahan mah maneh keuntesan mate hate manehna aya perasaan hayang nulungan ka Juragan Darih mah soalna manehna ge ngarasa teu tega ari ngadenge kitu-kitu teh mah meureun. Lila kalilaan sora Juragan Darih jeung pamajikanana ngadadak leungit anu kadengengan saukur angin ngagelebug, uncuy ngelak, anjing sing jungungung, sora gagak ke atuh sing koreak. Teu ku silila korenge deui keretek kuda ngadeuketan deui ka arah manehna. Sing horeng meureun eta Raja Siluman teh geus hasil beureun mawa ka Juragan Darih jeung pamajikanana. Cempring euy ayeuna mah sora Juragan Darih teh kadenge deui euy ku uing. Sigana mah paeh meureun eta Juragan Darih teh. Alas ya eta keretek kuda euy ngadeuketan deui ka uing. Kumahanya kira-kirana Juragan Darih teh aya eueuhnya dina eta keretek. Asa hayang nulungan kieu uing euy watir. Kumahanya ayeuna tulungan kitu ulahnya ieu Juragan Darih. Aing geus teu ditulungan watir uing malah uing mah soalna euy watiran. Tapi kumahanya ari ditulungan da masyarakat di Pasiruhur ge geuning ari jideun ka Juragan Darih teh. Kumahanya lah uing jadi bingung kieu euy. Si bongkeng ngagerentos deui dina hatena manehna bangun anu bingung jeung bimbang we nying hareupan masalah ieu teh antara nulungan jeung ulah cenah. Terus we atuh si bongkeng ge manehna rada nangtung dina eta tangkal nangka bari ulah ilik ningali ka mana di mana datangna eta arah suara keretek kuda. Nah nanya euy keretek kudana teu kaciri ku uing. Padahal suarana mah mending ngaguruh kieu tarik. Tah suara kudana ge meuli singkir rehem. Tapi di mana eta kudana nya? Kitu geurentosna deui hate si bongkeng. Bari terus manehna luak liuk, ulah ilik neangan datangna arah suara keretek kuda eta. Bari terus manehna naek kana tangka nu leuwih luhurna. Kan keukeuh we teu kaciri eta keretek kuda di mana datangna. Waktosna parantos teh nyekapan pamiarsa. Rupina dongeng Sunda anu ka-14 dina seri budak piningit genep dicekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun Mang Adul baris ngagarap dina dongeng Sunda anu bagian ka-15 masih dina seri budak piningit ngan bagian anu ka-7.
permio.